channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kesugri para wargi tiwari Mang Dedi baris maju dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Ki Leksa bagian anu ka genepna. Sakumaha hancanu katunda dina bagian anu kalima pedaran Mang Dedi ke Begatuan Cina Mangsang bedarkin kaayaan alam Ciberang di lembur Cikarang khususna atuh ka Mang Kamin anu harita keur ngaruag gododog imahana alonya anu dijieun tina pasaran teh malah kasaksian harita ku Mang Umid tatangga. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadana kaayaan alam isuk-isuk. Kaayaan alam isuk-isuk harita di lemur Cikarang. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna ditemal ku sora anjing anu ngagogol jiga nu ngagogogan hilang. Sapi-sapi domba-domba jeung meuning harita di sarada jigana bae mangsa kitu mah can diparang ku nu boga. Bre atuh di hiji imah aya hiji tantungan jalma keur sibuk ngaruag horeng si mana horeng ngaruag golodog nyatana Mang Kamin teh manehna ngadeg ulai harita teh ngaruag eta golodog sabab aya mah yakin yen golodog anu jadi sababna pangna kadatangan ku jurig atawa ririwa. Keur kitu keseureun atuh harita datang hampir sababad umur nama ngan itu mah leuwih korot saeutik ti Mang Kamin katelah Mang Umid seleuneu nyampeurkeun ka Mang Kamin anu keur dogdak ngaruag eta gododog. Kunaon Mang Kamin isuk keneh geus ngamuk ngambak nah goblok teh goblok golodog maksud teh anyar keneh bet diluag deui udah kitu ambek mah ambek we udah bari jeung ngaruksak dangdanan imot imah maksudnya. Mang Kamin ngomong ti belah lande horeng Mang Umid anu keur nempokkeun ti tadi keneh manehna geus sagedang dan jigana mah rek idit ka kebon atuh mending ngarenjag Mang Kamin harita anu keur ngadeluk ngaruag golodog gret ngareret pok harita Mang Kamin. Nanying Mang Umid, iya Mang nu aya gododog sia matak sangar ka imah rek diganti deui kuno anyar. Kitu ceuk Mang Kamin, bari jeung terus digawe deui ngaruag golodog meulikeun ka dokdak. Matak sia. Teu kahar ti moal enyon Segara, moalnya aya goblok alah geus salah. Golodog maksudnya matak sia eueuh ti ditunak Mang Kamun Kamin. Ceuk Mang Umid harita nyelengkeung da memang teu ngartieun. Parandene kitu Mang Kamin teu nembal dongjon we digawe ngaruag golodog. Atuh tidak oge geus anggeus terus awina digunuk-gunukeun ret dibeungkeut. Kalawan trobo omong regeyeng dipanggul terus dibawa indit ngajujug ka kuburan cenah rek murangkeun pasaran anu dipake golodog teh. Ae. Nya rek dibawa ka mana eta? Kada ngarti. Mang Umid terus nuturkeun ka Mang Kamin kebenaran arek ka kebon teh ngalewatan kuburan. Atuh bisa sakalian ngintip Mang Kamin nah arek kumaha. Teu kungsi lila Mang Kamin tepi ka urut pasaran teh. Kubrang
pasaran dibebutkeun bari pok harita jiga nu keheul. Tok sia jurig mudangkeun deui pasaran sia tang. Tim mimiti ayeuna mah sia kahareup nya maneh udah kumaha ngaganggu kain. Sabab pasaran sia geus dipulangkeun. Leos Mang Kamin balik di Karembur. Tapi kakara oge 10 lengkah geus amprok deui jeung Mang Umid anu nempokeun ti kaanggangan. Malah omongan-omongan Mang Kamin ge kadenge ku Mang Umid. Nanaonan ari Mang Kamin ngadon beblok-bek ngadon ambek-ambekan kitu ngarangan goblok golodog dipikeun ka askaliam ka astana ulah kali kiben aduh maksud teh kamalinaan ambek teh atuh sabab lalaki mah kudu wijaksana kudu ngahampuru kudu ngahampura ka pamajikan komo da ieu mah atuh nu salahna ge lalaki kudu mikung aduh mikir maksud teh ilang bara ari di alun-alun mah alun-alun di alusan maksud teh ulah diruksak atuh. Mang Umid mamatahan bisi Mang Kamin kamalinaan berenang. Nyanyawan teh ai Mang Umid. Kuring mah micen gododog sote lain ngaruksa tapi micen kasakit. Sabab geus 2 peuting Mang Umid diganggu bae ku jurig. Sugan ai gododogna dipikeun maka kuburan jadi canggeur tah kitu. Nu matak ulah wakang ngomong teu puguh ya. Cek Mang Kamin ngomongna barejeng pepeta. Nah diganggu ku wariri ririwanya bet ngambek kana golodog. Ai Mang Umid. Siapa golodogna urut pasaran jigana bae ririwana ngambek. Lain atuh ari kitu mah. Leos Mang Umid mah indit. Neruskeun ngarampahanana barjeng tolehna hehe jeung serikeun kelakuan Mang Kamin anu memang tara akur jeung batur. Atuh menenggah ulang Mang Kamin teh ngarasa heran nempo Mang Umid anu jiga ngahina ka manehna kelakah cedeukeuteuk jeung serikeun bari jeung ngomongna sok dagdeg dog bae. Padahal mah lalampahan manehna teh lain heureuy, lain ngabodor haseun, tapi bener-bener kasiksa ku diriwa 2 peuting lelahna. Parandene kitu coba omong, leos harta kene oge. Mang Kamin mah balik ka lemburna, temikiran Mang Umid anu indit ka pagaweanana. Sedengkeun mangsa alam khususna mata poe beuki luhur harita teh. Panasna munikeun kamore. Manuk recet na tangka samoja ngajajakeun Mang Kamin anu balik ka imahna bari jeung mawa hate anu rugina ari sabab geus bisa miceun deui awi urut pasaran kalayan mawa harapan ririwa teh moal datang deui atawa moal aya deui. Mang Kamin harita lumampah bari jeung mawa hate anu rugina sabab geus bisa miceun deui awi urut pasaran kalayan mawa harapan ririwa teh moal aya deui atawa moal datang deui. Kasugri para wargi banglus lalampahana Mang Kamin anu mulang ti kuburan tas miceun channel Berkah Sejarah, channel asli heula eta ayeuna urang kocapkeun kaayaan di imah Mang Kamin khususna kabi iting.
Anu krecet di sarada hayam kongkorongok hayam jago patembalan jeung pada baturna. Anak hayam ting cariak jigana bae teka asuh ku indungna. Sedangkeun harita biiting kadatangan ku Ma'iot nu jadi indungna. Ngahaja nepungan kanu jadi anak lantaran ngadenge beja yen anakna diganggu ku jurig atawa ririwa. Atuh Ma'iot teh reuasin. Nu mata isuk-isuk keneh oge geus nepungan ka anakna. Kumaha penting tadi teh Nyai, kumaha kadenge bejana yen maneh teh diganggu ku jurig jeung ririwa cenah. Nah, eta teh Nyai, lamun nyaman naon sababna bebeja gerak ama. Ma'iot meri melong kada beungeut anakna anu harita keur ngasuh-ngasuh seuneu. Nya mah, malahan malah geus dua penting ka imah teh aya wae ririwa atawa jurig. Abdi mah kakara-kada tangan kuno kararitu teh meunikeun kanyang ngajang gerek bungkeulekan sarta terang-terangan ngaganggu. Cek biiting ngajawab pananya nu jadi indungna. Tapi naon sababna kumaha ayeuna cenah Nyai? Nyata atuh mah gara-gara lampahan Kang Kamin anu aneh jeung teu akur jeung batur. Kenapa teh carekeun wungku toleh jadi omong matak jengkel. Kumaha cenah Nyai? Naon anu dipilampahkeun ku salaki maneh? Gara-gara magranya ngaganti golodog teh awina lain meunang ngalati kawon emak. Tapi kana kader diganti ku urut ku awi urut pasaran. Dasar laki kasebelahan we eta mah. Kakolot jeung kamamajikan teh ngabohong ngabobodoh. Nah gitu jadina teh diganggu ririwa alias juring. Cek biiting bari kakerot huntuna nahan amarah. Keheul pisan kasalakina ayeuna mah. Sabab asa dibobodo jeung dianggap enteng ku salakina. Asa teu dihargaan. Ngadenge kitu puguh we atuh Ma'iot teh meunikeun kageuneup beungeutna. Keheul ngadenge paripolah nu jadi minantu. Nyata Nyai dasar laki kalamerona. Najan dibebener oge bingkang mah bingkang tetep bengkok. Kudu dikulub lalaki atah warah kitu mah. Moal bener di papatahan oge nu matak ceuk mah ge Nyai. Weya men tadi sarahkeun sakalian. Nah, betul kokoh toy ngayang ngahiji pedah kasep naon. Sakitu banget butut oge ayo balik ka imah mah. Cek kudu tuturkeun lalaki kitu patut mah. Cek Ma'iot ujug-ujug gantawang we ngamuk. Geus dimikir dua kali sabab bosen ngadenge lampahan minantu anu matak jengkel kana hate. Malah kama ari kitu mama keun baheulanan urang akalan deui we. Sugannya sugan ayeuna mah eling Kang Kamin teh geus karasaeun akibatna. Biiting teu nurut dititah kitu ku indungna lantaran aya keneh harapan sejen. Ngadenge kitu atuh gantawang deui Ma'iot harita. Ya Nyai, ulah dianggap teuing sia salaki belawang kitu mah. Sabab adat kakurung ku nyawa sia can modar mah adatna can cager. Tah, kulantaran kitu hayu we nya. Urang balik ka imah emak yo. Nya mah ngahartos ku kuring oge mah, tapi ari balik mah moal waka. Rek diakalane heula jeung rek ditanya kasanggupanana. Nah rek kumaha deui? Sugan we ayeuna mah mikir da geus mindang aya kajadian kieu mah. Nya kadeun atuh sia. Ngalabur ayeuna naon kudu buru-buru bebeja ka aing sia. Mangga mah kitu geus sae da mau ge kada uninga atuh. Barang keur gunem catur kitu kurutak Mang Kamin datang. Kabeneran ka dapur pisan asupna teh atuh kanyahoan anu keur gunem catur teh. Mang Kamin ngajajanteng we deukeut lawang. Panon melong kanu keur darariuk hareupeun hawu. Aya nyaon ieu mah isukan yang geus rame ngomongkeun batur. Cek Mang Kamin jiga nu nyaho yen manehna diomongkeun. Padahal mah geus biasa. Ma'iot mah sok ngomongkeun kakurangan manehna. Atuh puguh Ma'iot jeung biiting menditing ngarenjang. Teu nyahoeun kanu datang. Naon tak kuning mah ngomongkeun batur. Keur ngobrol jeung emak. Jawabna biiting tenang pisan, tapi hatena mah rada reuas. Da mau ge teu ngomongkeun batur ngan ukur ngomongkeun ka maneh. Sabab maneh mah hirup nangan pi omongan wongkul. Cek Ma'iot atuh bari jeung ngareret.
budina bakat uthaseun keheuleuun ka minantuna. Nah, make peongan batur. Naon kasalahan kuring mah? Coba eta. Ulah api-api teu nyaho sia. Lamun heueuh malaki kudu satria. Nah, mana teu kumaha ngabobodok ka indung jeung ka majikan. Yo, kami mah teu suka boga anak dibobodok ku minantu. Ari ngomong jiga nu seumuhur nih nu heueuh. Ngaganti golodog teh ku awi meunang ngalati kebon. Ari kabuktianana urut pasaran anu modar. Dasar jelema teh uyahan sia mah. Ngan hayang cadekeun wae hirup teh. Mak iyo teu asa-asa langsung ngomong gariha. Puguh Mang Kamin teh atuh meningkeun ngarenjag leuwas. Ras inget kana ucapanana anu geus ngaku terus terang ka pamajikanana. Tangtu meureun ku pamajikanana geus didongengkeun ka indungna. Atuh hate Mang Kamin jadi keheul karo jadi pamajikan dan nyangkana tukang ngadukeun. Yang ajan si kicing, kumaha ngadukeun aing jeung mitoha. Mun kieu carana mah aing kudu warang majikan teh tuh manting. Cek gerentes ning hatena Mang Kamin bari molotot ka biiting. Hatena panas, hayang nyarekan tapi teu wani kawantu deukeut indungna alias mitoha. Nah sia kalah ngahulang sia Kamin. Kahar dia teh henteu sia. Jong na deui rumasa teh henteu sia kitu patut talampahan teh. Uyahan teh sia. Masa ari ngaganti golodog urut pasaranna mah. Tapi ceru masa disebut jelema henteu uyahan mah. Heeh. Anu kitu patut teh sia tah. Lamun diajak ngomong teh iraha teuing daek diajak bener. Ayeuna mah kieu sia Kamin. Kami teh rek bare waktu sakali deui lamun maneh bener-bener bogoh keneh kana kami. Geura robah kalakuan sia. Sarta geura usaha anu bener. Panteul oge kami teh geus ngomong kitu. Tapi nah kumaneh teh teu dijalankeun. Lamun teh rek kitu patuh wae salahkeun si anak kami teh. Da kami ge kuat keneh maraban mangkeluk kitu wae mah. Tak kitu sia Kamin. Cok na iyo bener-bener ngomongna teh campur jeung ambek kalawan Daria. Ngomongna jika nu neuk-teuk nyeun anggeus teh. Geus teu aya hampura deui jigana teh. Puguh we Mang Kamin mending dahulem. Hatena nyeri adi gadenge kekecapan metoha kitu mah. Da puguh karasa pisan kana mamaras asa dihina. Mak, urusan ubah tanggalin urusan kolotkeun ulah waka pipilun kolot mah. Sabab kuring oge sanggup keneh mereskeun. Kolot mah cicing we. Cicing-cicing 70 sia. Lamun kalakuan maneh kitu wae marek naon sia. Kami mah teu suka teuing teu ridho lamun si Iti disangsara wae. Geus, berasarakeun ai teu wani ngajalankeun kahayang kami mah. Mang Kamin teh nembaran beungeutna bareubeu beureum panon molotot katempo ambek teh. Sababna pas nareng hapranjug nemu amarah. Da lamun teu inget ka kolot majigana mayot dari tampiling. Sang bisduanna jempe biiting rikat nempas babakuna mah nyapih anu keur pare omong. Geus mah atuh mah cakap sakitu oge lah keun bae atuh urusan ieu mah kuring anu rek nyang hareupanana. Mama teh kedah repot-repot mah. Atuh saja mah teh kitu. Perkara Kang Kamin mah keun bae heula. Dongkek ge mikir. Heeh. Saruana salamun kitu mah jeung maneh. Kajonting sakiting. Kami mah sia rek balik mun seug aya naon ulah minta tulung ka kami sia. Ulah ngaridiweuh wae ka kolot. Sang hareupan we sia ku sorangan. Dasar anak teu beunang diwara. Sarua jeung jaluna. Channel Berkah Sejarah. Cepayot keheuleuan Channel kami asli jadi dongeng anak. Mang Dedi. Pangpangna mah kami nantuna. Cunang tung terus ngaleos teu ngomong deui. Atuh biiting teh meuni rumengha bangun anu seunggah. Hatena bingung pikiran kaweureum. Mang Kamin ge ngahulang. Manehna mikiran omongan metohana anu karasana matak seueul kana huloan, matak panas kana hate. Tapi kakeheul teu ditembongkeun ka pamajikan, ngahuhulang we bari jeung huntu ti papareket nahan perasaan. Hunteun oge meuni kekerot.
Nya sanggeus mayot jauh mah biiting nangtung terus nyacageun budak anu ti tadi di papangku bae. Pok ngomong ka salakina. Kumaha pasaran teh Kang Kamin? Nah aya. Nah geus dipulangkeun ka kuburan. Lamun acan gerapikeun ayeuna jig mempengisuh keneh. Neuh. Hah? Geus dipikeun ku kuring. Tapi naon perlu na maneh teh cuma kebejar bebeja ka inung kawas pejuh we lakuan teh. Narek kadukeun salaki jeung inung maneh. Teu uyahan teuing sia ngahina ka salaki kitu petaknya deuleu. Nih hon. Nah da abdi makang teu ngabejakeun kitu. Malahan mah kadina oge teu kanyahoan. Ujung-ujung nanyakeun pasaran jeung golodog. Mana kitu oge nyaho sorangan barunan. Langsung nyalahkeun ka kuring atuh Kang Kamin. Mohong. Ya, jangan teh sakiting. Moal aya kejadian kitu sari teu dibejaan ku maneh mah. Balukarnya akang anu sarahon. Malah menyeri hati akang teh dicarekan ku mitoh aja bae sukenya. Sarua aja ngahina ari kitu mah. Ngapremeh ka akang teh kieu atuh ayeuna mah. Akang carek nanya ka maneh. Yeuh, ting jangekon. Ari maneh bogoh keneh coba henteu ka kami, ha? Lamun geus teu bogoh mah teu nanyaon ku akang disarahkeun. Leng atuh biiting ngawureng. Manehna mah teu lalawora rek ngajawab teh. Lantaran salakina keur ambek. Atuh Mang Kamin ge jempe ngadaguan jawaban ti pamajikanana. Lila-kulila pok deui biiting ge ngomong ngan jauh ujung obrolan anu tadi sama bisi ka papanjangan. Geus atuh Kang nah ayeuna mah teu kudu mikiran omongan emak. Mana oge geura usaha sing bener. Geus ngujeuna mikiran anak jeung pamajikan Kang. Keun bae anu bieu kajadian mah ulah dianggap. Da geus kitu adatna si emak mah. Moal meunang dirobah deui. Tuh, beda nginum angguranna. Kuring geus dinyuci kopi tuh. Itu cek biiting. Bari panon mah melong ka salakina. Ari Mang Kamin teu ngomong deui. Nakajung nangtung terus ka tengah imah jiga anu pundung. Bulak diuk dina samak saheulai anu geus rawing sisina. Tang atuh ngalamun, atuh biiting teh meringah ulang. Manehna teh puguh rasa, paur jeung rasa kaduhung. Bisi salakina duluasan nu akhirna matak jadi mamala. Parandene kitu biiting teh kataterusan mikiran hal eta. Ragayang bangku si bungsu leos kaluar. Maksudna rek kacai ngamandian budak. Sedangkeun Mang Kamin harita teh ngahung lila pisan. Pikiranana muter nangan akal tarek kasangkan bisa ngarobah nasibna. Tapi embung ari usaha ku jalan kasar sabab geus karasa capek jeung ripuh. Pikiran Mang Kamin memang teu wajar. Sabab hayang untung tina enteng embung ngamodal. Dari hati aing usi iot. Kumitoha aing dipikeun ka diomongkeun kitu. Batur mapan ngadeng can ngadenge aya mitoha nu dilalak jiga si iot. Kabade jauh aing gabeug mitoha teh. Teu umum jeung umum. Mun kitu caranya mah aing teh kudu mikir nu leuwih apik kudu nyangan akal nu utama sangkan bisa nyembongkeun ka becus. Yen aing ge bisa beunghar jiga batur. Tapi kumaha ieu caranya no? Mang Kamin neroweco jroning hate. Bari ngusapan tarangna. Panon mah melong kana pantok, tapi pikiran mah kumalayang kanu teu paruguh. Nu akhirna Mang Kamin kaluar di tengah imah. Dek diuk deui ditepas panon molohoh ka deukeut lawang. Golodog geus eueuh lantaran diruag. Ari pigantieunana can kapikir teuing kumaha carana. Da hoream bari kudu ngalaawi ka kebon metohana mah. Bisi piomongkeun deui. Yang cobatan ngalaawi ka kebon metoha leuwih hade diganti ku tatapakan golodog cek aing. Pokoknya masa aya we keur nincak cokor. Dan ajan yen gede oge nu ditincakna mah ngan satapak cokor. Bener ganti ku tatapakan mending dia aing asalnya teh boga hiji deui dipipir yo. Cek Mang Kamin coba mikir. Harta kene leos ngaleos ka bibir imah terus ngaguling-guling tatapakan rek dijieun gaganti golodog teh. Teh kungsi deui lah geus anggeus terus dicobaan kebas budak. Tetela babari sakitu be.
Ngan mangkamin teu mikirkeun yen manehna teu boga budak laleutik keneh. Tantu budak mah heseun. Pagawlan aing beres. Kayaknya mah mending diulin kawahangan ngadah bisa ngababaraha hati nu pusing. Musuh deui aing mah da jujur anu haje boga keneh hiji. Cek mangkamin ngomong sorangan terus ngaleos ka dapur dek nyieun useup. Di dapur aya anakna nu cikal. Pok ditanya barejeng dipelong. Indung mana kamanya Min? Kacai atau ka imah nini? Kacai, ngamandian ciutam. Namun engke datang bejakeun ka emak. Bapak mah rek kaleuweung, rek ngarasuluh kitu nya. Itu na teh barejeng nyokot jujur tina parasin. Nu can make nilon jeung useupna. Papa, nya ngala suluh teh buat ngawa jujur atuh. Rek bari musok, ngadah hasilna dua rupa. Lauk menang, suluh menang, kejo asap dahar ngeunah. Nah, gitu maksud bapak mah, guys. Besarwana kawas nina we, ya peyo. Udah tatanya dia ya, udah mah. Nyahu ngahuap dah. Cek mangkamin buru-buru atuh kaluar ti imah. Leos indit muruk kawahangan, dek museup jika biasana. Atuh anak nanu cikangan ukur colohok. Keukeuh dengartieun. Ari tujuan bapana kaleuweung tapi make jelema mawa jujur. Nya ti harita kaumdang. Lalampahan mangkamin balik dewe kana adat anu teu heula, adat anu biasa. Kedua jeung diomongin. Tara mikirkeun kulawarga jeung loba pipaseaweun. Atuh meureun geregeteun biiting teh. Sabab salakina geus kanceuh deui panyakitna karesepna kana nguseup teu beunang dihalang-halang. Tapi najan jengkel sakumaha jengkel oge ayeuna mah tara bebeja ka indungna sabab bisi leuwih goreng balukarna. Da geuning geus nyaho kana pangadatan jadi indung. Kocap ning dina hiji poe kebenaran harita teh isuk-isuk. Mangkamin ngajentul diuk deket hawu. Si duru ucing bari ngalamun. Da hawuna teh aya sineuan ari sabab geus teu boga suruh hiji-hiji acan. Biting geus tadekeun ngomong ngantep we ka salakina ayeuna mah. Da geus bosen ngelingan mah. Dina kayaan kitu barudakna keur arulin di buruan. Kadangena ribut menikandeng maklum budak sabab anak nanu opat keur beujeuhna ngorek jeung lenger beakarap. Ditambah ku anak tatanggana nu sarua keur beujeuhna beuti ulin. Atuh aya anak ucing hiji ge matak gandeng di heureuyan teh bari jeung surat eak-eakan. Atuh wugu mangkamin teh jengkeleun lantaran keur ngalamun asa kaganggu. Hauk narekan kawarua. Nanging siapa benyi? Nah, siapa kabina-bina doi ha? Isuk-isuk kayaknya geus ribut, sugan hayang diburak sia aing. Ngomongna kitu teh mangkamin beri ngojeng kang nyokot gayung. Terus nyuk cai tina gentong sanggeus ngahumrum sapinuna terus blak mukakeun panto. Semrot ngaburakeun cai kaburuan. Ciep. Barudak leutik anu keur arulin teh cempe. Kabeh sieun ku mangkamin teh. Atuh harita anu harita ngabedega nulak cangkeng deukeut lawang dapur. Jeme sia, gerak neng. Nantinya ho sia aing teh keur bingung. Ngalamun dia jadi buyar deui sia gara-gara sia nu garaning.
Hayang kanya ka siya, si Daw. Isukan niya kay 1,000, gabalag pisan putos niya. Kawas tadi warah, Cek bang kami narekan deui. Panuna meuli melotot we ngan teu ngagoler panuna teh ka barudak anu caloho. Puretak dupang ke dina lumpat. Atuh biribit kabeh nuturkeun. Ting berebot sieun ku bang kamin. Sang geus jarauh kadenge deui sulak eak-eakan barahan mah bari jeung ciciri hilan siri jika anu ngalelewe ka Mang Kamin. Atuh puguh Mang Kamin jadi ambekeun sabab asa heureuyan. Dasar penyuh acah mana? Dicari ku aing kalak ngaheureukeun sia. Jika nanti kalah ngahaja-hajakeun lamun deukeut-deukeut jeung baladig sia ku aing. Mas tadi warah sia konok teh. Gebru panto dapur anu geus reyon ditutupkeun atuh nyang eyeng. Barang geus aya di jeruk Mang Kamin colohok lebah di nyama. Di dinya teh aya biiting keur mureleng reka manehna. Kunaon Kang Kamin isuk keneh teh geus nyarekan barudak. Ulah kudu suka barudak atuh Kang. Dangaran oge budak atuh di mana-mana ge kitu ari budak mah. Kolot anu kudu ngartina. Palingan atuh jar. Iting masih kitu. Palingan bebenyitit calutak jeung bangor. Sabab warahan inyungna kitu patut. Hek warah nu bener budaknya. Udah sina balangor teuing gane. Ai. Kakak bakmisan atuh ngomong teh. Mun arek oge bapana anu kudu bisa ngawarah mah yeuh. Ulah ngandalkeun ting indungna atuh euy. Ieu mah kumaha atuh sok keneh geus ngalamun teu gablog pisan ka hayang. Budak ulik dicarekan. Ada sorangan carekeun wungkul cik atuh Kang. Cik aya gadag di lalaki teh. Turutan batur tuh isuk-isuk teh geus init kaleuweung ka sawah atawa ka pagawean ngalah-ngalah suluh atuh. Ulah si duru teh si duru we kelas ucing. Batur mah usaha ieu mah yeuh. Kalah nyarekan barudak. Batur mah digawe ieu mah kalah kadar ngajajan tuh hareupeun hawu. Ari si duru nyanu ngalah suluh mumul. Si mikir atuh hidup teh. Teges kolot urang teh. Si enak kuhuis atuh tuh. Urus anak anu 5 teh. Paraban, pakaian, sakolakeun, urus awak jeung parabna. Nah yang teh mendekan daya pisan ka hayang. Nah kudu kaimi wae nu usaha teh tegak beleg pisan ka era. Channel berkah sigara di norostos nolasen di kacang yang kajang. Awahing ku jengkel kasalaki. Anu unggal poe teh carekeun jeung pi omongeun wungkul. Aduh, eta ngomong sok ngakeun batur. Akang masa kecap, maneh masa rebuk kecap di norolong jiga kacang ningan kajang. Abang lebah bibirna awawe. Ngomong teh beakeun batur, ari geus kudu kumaha atuh ting. Dasar laki balat. Man ukur kitu ena mah teh mikir. Biting jemi beungeutna geuneuk ari panon beureum jeung cayan. Jengkel eta teh kasalaki. Mun hayang ceurik sawiwiweun. Ari Mang Kamin jiga anu hayang ngadoja kanu jadi pamajikan. Dicarekan teh kelakang ngahaja-hajakeun gek diuk dina urutna tadi pok karita. Nya, akang rumah salah jeung rumah sabelet. Tapi kudu kumaha tuh ting. Bisa matahan mah udah kapalang sok bejaan kudu kumaha akang. Coba. Cek kapalang anu belagog di patahan teh kalakan nanyakeun anu teu pogo. Lain ka abdi anu nanyakeun mah atuh, tapi kudu ka diri pribadi. Nah kumaha kuduna atuh boga anak jeung mamajikan, kumaha carana neangan rejeki ke maraban anak. Da batur ge teu eueuheun anu sagala walurat, sagala kurang jeung eueuh. Tapi batur mah malalikir. Teu burung we kacumponan bubutuh sapopoe daang cukup pake bersih barudak salalintuh. Tapi ya, nah ari maneh kami namina teuing kaduul meuli belet teh, meninggalkeun kusarangan. Cik atuh mikir, gunakeun akal jeung pikiran teh. Nah kumaha carana maraban anak jeung mamajikan tuh tempo. Barudak nu sakitu darakilna, nah teu karunya
kilang barakawas batur atuh burung nangtung siang lempang buru di juru buru di pantong ngalaya di tengah imah kuring mah teu hayang kitu Kang pokona mah asal cumpon mah pangabutuh sapopoe jeung ulah mah tak jengkel kana hate mun aya kahayang teh ye ulah mentaan wae kami toha atuh era dados kolot jeung raya anak aduh eta Buluh, maneh mang geus pasti lamun ngomong teh kudu membawa ka batur jeung nitawa. Ulah ngagugu batur hirup mah. Jeung ulah maido atuh. Sabab akang ge ngarti ting. Akang ge nyaho kana kayaan kitu teh. Teu kudu dibejer-beaskeun euy, batur mah beda jeung urang-urang, beda jeung batur. Pangna bisa kitu teh batur mah boga luang jeung pangalaman, boga modal, boga pakeuna, boga jalan keunana. Ari akang pan sagala eueuh. Dagang teu boga modal, tani teu boga tanahna, digawe ka kantoran teu boga pangartina. Beda deui jeung batur anu sagala nyampang. Jaba mitoha bager, teu jiga iot. Atuh sajabat di kehidupan badannya akang teh loba sia teh anak 5 indungna hiji sakali nyatu teh cukup setengah ganteng woy pan mata kolok lin ae nakalakan nyalakeun mitoha kalah nyalakeun anak nah saha nu salahna sia teh maneh keneh budak teh asana ti awewe ari lalaki mah ngan sakadar usul tah kitu sababnya mah mun usul lalaki teu diterima mah moal jadi budak sakiting. Nah, sia teu ngarti aing mah. Lalaki juga maneh makan hayang ngeunahna wungkul terdaek tanggung jawab. Dasar laki balat balagung. Tapi sakala rupa teh sok hayang menang sorangan terus tonyong sia. Cari. Barang keur barare omong kitu, panto aya nu ngagedor tarik pisan disusul ku sarana ngomong muni benas kawas nu ambek jeung jengkel. Kiting kamen. Kana naon sia? Layah ge teh geus parase adeui marabutkeun naon sia cecok. Di dapur kem kamari sia. Jua anu keur perang dijempe. Mang Kamin red ngareret ka pamajikanana terus ngaharewos ka biiting jiga nu reuah jeung sieun. Nyaha di luar teh ting. Ini jajarewetan kitu ih. Piraku teh apa eta teh? Mak. Oh, emak. Mak nyaon? Mang Kamin nangeh sebuah ayeuna. Mak ieu cai indung kuring mitoha maneh. Ulah sok api-api sia dek kasemah kasebahan ku indung teh. Sabab Mangsa cekap waktu cukup cak para pambiarsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua made di baris maluruh ieu naskah carita bagian anu katujuh. Atur nuhun kumarupi perhatosan ngujing kantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.